Ku bismillah dikawitan abdi ngadamel syiiran kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan kaping 20 hiji di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pake sadaya jalmi dinten Senin nu harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa mata geru sarerea seueur nu jaradi korban imana ancur-ancuran harta banda teu hargaan mobil mewah katindihan tanah longsor campur hujan palebacu genang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5an tidinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge maregatan sugan aya nu masihan sedihna kabina-bina seueur nu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan henteu daek cicing nu maksiat cing kuriling gawe dosa tos biasa ngarasa henteu doraka nu matak Allah teh murka hingga nurunkeun pilara bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon lacur hirupna eueuh kapaur ngararumpakana jalur mugi sing janten panegur ka rakyat kota Cianjur tobat ka Allah nu luhur hirup sing menang diatur mugi rahmat jeung ridona teu hilap pangampurana dipasihkeun saageungna ka rakyat Cianjur utama taufik sareng hidayah mugi sing berlimpah ruah ka kami anu gagabah mugi Gusti ngaijabah hayu urang istighfar
Ka Allah nu maha gofar, malah mandar kengeng ibar, hingga dosa orang lubar. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yasin